Bang Kasa. Bang Kasa wong ngeni bu. Naon? Wong ngeni. Naon silakan. Ada silaing naon, moyong. Naon? Wong ngeni cek silaing naon. Wong ngeni nu jiga cangkir teh ageun buheukeun. Supir gini harga 3. Wong Majalaya, wong cangkir. Urang saparako itu si kuning teh. Si butekek. Urang samparako. Urang samparako. Jiga kuuk. Eta teh carogena biminah kitu-kitu ge. Ini. Selalu balik mana nu diikat? Hah? Kuring. Saha? Lebe kuring teh. Ai lebe teh naon? Ih, aya raja teh nyaho lebe. Ora make lebe itu. Tukang ngawinkeun kasir. Kasir kanaon tak kawin kakak. Ayo ampun, aing. Ari eta ngenakeun kuring dewa ela. Dewa kuring teh kieu oge ngan dewa ela. Ya. Dek naon maneh Bang Kaca? Bener maneh anu ngaran Sumantara. Ya, teu salah. Patih anjeun geus ngaruksak nagara Astina. Dulur kaula anu ngaran Perkasit masing patih teu makaring perlayan. Ayeuna anjeun rajana ku kaula diusir ti tempat. Init syukur teu init anu harti mari bakal anterkeun ka kawasan di muka. Hop sigep puna dewa. Hop sigep puna dewa. Endah ingkang nafsu kagila-gila. Kagila-gila ingkang ngalaga ieu jelema dek sosoroh kojor kurang ajar Bang Kaca. Gerak-gerakeun kategaan pae hawak maneh dina waktu ayeuna. Wani-wani kakulan tong boro anjeun bangsa manusa. Dewa-dewa eueuh nu kuat ngalawan ngekuat. Ya kaula Raja Sakti Mandraguna. Iya para ratu mika yung para menak mika serang kolot ngeso budak era dengan mika dedeh. Hari-hari ayeuna aya jelema nu rek sosoro kojor ka hareupeun kula. Karunya teuing manusia. Sok lamun bener-bener anjeun hayang kawidadari tunjung wiru. Hei, Raja. Naon? Lamun bener-bener maneh hayang kawidadari ngurus tunjung. Naon belagu? Naon widadari naon teh? Tunjung wiru. Tunjung wiru. Tunjung wiru. Ye. Muhun agak kene ku aki lah urang tewak. Wios aki tong ngarepotkeun. Kene ku aki Entong. Calik. Enggak atuh kanya buru-buru. Ini parantos kasya abdi teh tadi. Dewa Saki. Apa kon wani marang aku Bang Kaca? Ora wani dening apa ku lanang koe lanang. Pokoknya pada lenang buru-buru lah. Gitu. Kene abdi merek dikurud heula ye. Naon Naon careu? Cicing se doraka ka lanceuk ibu careu. mengganggarangan pan. Oh, mengganggarangan ka ieu. Benar tega pati. Iya, Maju bangsat. mengkergi. Didoakeun atuh ku aki jeung salamet. Bilih kirang tanaga sama teh aki 3 kali. Kumaha nyamat laki? Nyamatna Sumuhun. bah minta. Beres. Siapa minta? Atanapi Bapak Haji Sidik. Jonol. Mengkergi. Wilujeng atuh
agan si jena tersangka hirup deui bahasa we Kang nya teu asa ditinggalkeun maot lamun kieu mah asa papangih deui we kuring tewon nya asa aya kene asa aya kene sama teh Aki Aden dina mana anu ngageugeuh nagalang sujen Dewi Kolonang Sari atuh nya aya kitu nya kan mengkeraki somohon nyikah kurang ajar diantawis bae ieu bang kasan nyata bakal kopigalan pati sareng Prabu Sumantara para dewa nugi kareg-reg ngajajar nonton anu bade kopigalan pati itu kayanana kasep bang kasa didoakeun ku kula bang kaca bang kaca halang nira anda bang orang ajar rasakeun bangsat coba waduh itu pada kurang ajar saya suku tokesang karena cukang irung aya kitu naon Kang aduh naon tadi mun ditungtut ngomong jatuhnya euy aku buat bete Kang eta suku tokesang karena cukang awi heeh aduh bangsat ajar bangsat sikuna abus pisan kana iga burung bangsat aya kitu naon tadi Kang aduh seriti naon ada ngewe ku dewek ngomongna kumaha cenah eta sikuna kunang abus coba maju sya maju apa bangsat rasa kena ya ayo bangsat Ternyata sakti mandraguna punjuya bapak. Wah ya oi. kumaha Kang tah ayeuna Teuing hees, teuing naon tukang goong ka laut teh terus. Oh, jiwa seni nepi ka kitu. nah ayo tunu Maju kurang ajar. Ya. beakeun Ya. rasa kena kurang ajar Pasti tersayang tumampara. inget Ieu Prabu Sumantara ditajong angeunna watek wantos babang kaca nganget tarumpah ceramah sinjang wasunona rasukan kre Antakusuma Allah atuh kasaktianana dina waktos ieu yakin katingali ku para dewa ngaburi nyai nu taya papadana teungeulna pangaruh teungeulan tarik jeung ilmu panu jampe pamata Allah yakin i raja negara Prasa Jenar ngalumuruk lir kapuk kaibunan kapas kahujanan lami-lami les ti emut di bumi alam nyatareng masing patik tumakaning perlaya toba iya modal
Aden Aki Muji Agung ka Gusti nu kagungan Jemarna kana kersana oge ka Agan ka Aden Anom Aki Muji tampiling tuang rama kapungkur teh kitu seperti Aki we ayeuna sering Aki ditampilin kampung Aki ge kitu sering ditampilin aduh percis tampiling Aki sih basa nampiling naon Aki basa nampiling naon gini ku Agan teh malanana nya teu naon itu ngawakilan basa nampiling naon nampiling cakung aduh di kumaha teh Agan ditajong angeunna dikepret beungeut lah tapi kageuneuh kitu jadi beureum lila-lila mah kaing cenah itu semua ngomongan ngembet ka aing teh mun geus rori amo dengan sini teh cicinggi sugan hirup deui mustahil musiat ampun hebat ya bajuna raja teh nya lah Agan itu dewa gini amuing kasep ya dagon eyang bingah amarwata suta bingah amar wata suta bingah kagiri-giri banyak bingah amar wata suta bingah kagiri-giri Wijaya Kusuma Wijaya Kusuma Giri Lusi lan paingan Giri hartina gunung Lusi cacing paingan nyata teh sangka-sangpuk sangarang nyamuk teu dipikeun sasieun bapana we percis cepot percis ramana sen abdi mah henteu asa ditinggalkeun maot pamikir mah asa mulih deui we sejenak teh sen ayeuna aneh tapi nyata teh deuleu nuhun kulan Mahadewa ieu teh perwatak angean dunungan abdi anu diangekeun ka ieu pun incu ngeunakeun sini itu pun incu atanapi pun anak atanapi pun biang geus gelok teu sangka cu gerak tepungan itu perkesit anu kiwari keur nandangan kaprihatinan dawuh pek gerak ngesekeun pacogregan rajana geus paeh komo patih-patihna anu ngaruksak nagara Astina ayeuna entengna eta mah lah dawuh sakitu tak ieu kagegelan ti sawarga naon ieu teh iya tak ieu teh cupu manik astagina naon di jero na ieu teh iya kade kan ulah bakal dibuka engang di jero na teh nya eta teh nu abdi Agan naon eta cupu wadah naon nah make nu Aki kapan disebut lagi cupu manik astrajinga cupu manik astagina balagog udah didengian aing mah cupu manik astrajinga nya cupu manik astahiam nya kapungkur teh ieu teh dikukutna kumang teh dipake wadah sampah aduh ini saya pisan cupu na we keur Aki nya da tina emas teh bahanna teh dilapis ku emas eta teh cupu manik astagina teh bahanna teh tina emas di jerona teh nunuk aduh ampun naon teh di lebatna teh tah ieu teh di jerona teh tirta kamandalu
Ya kan Tirta kan. Di jarona teh Tirta teh. Heeh. Apa Tirta? Nah, maka jeung henteu baheula mah jadi tukang cukur teh. Tirta teh cai. Oh, cai. Tirta Kamandalu. Oh, Kamandalu. Jadi Tirta teh cai. Jadi lamun aya cai ngucur tina ceuli aing teh Tirta teh. Apa Tirta bau eta mah. Aduh. Oh, Tirta eta ge oge ngan Tirtana Tirta bau. Keling, meureun keling. Duh, ampun. Nyawe geuning itu. Ade geuning agan ya. Waduh, kade ulah dicowok ki. Henteu. Aduh, Ulah dibuka. kitu pun deui. Tarekeun kitu Nah, jadi kecerek-kecerek. Ish, kade bisi bahe. Cepot. Muul. Naon di teh geuning dilebetna Tirta Kamandalu teh naon watekna ya. Watekna. Taya teh watekna teh kasepnya eta bisa ngubaran jelema anu paeh can pastina. Lamun aya jelema paeh tapi can pastina bisa diulasan ku ieu Tirta Kamandalu Bambang Kaca. Ku kitu nagara pek pawaran di hati salaga. Yang ngoti pati jagatna ngata kasep. Berawa-awa sabab diastina ayeuna teh keur ngabutuhkeun pitulung pangeran sareatna anjeun datang ka astina. Sakitu. Waduh. Nuhun atuh iya. Syukur pek. Mangga atuh aden urang ka astina. Bupi di astina teh saha wae sesepuh-sesepuh anu masih keneh aya. Anu masih keneh aya Ye. nyaeta kasepuhan Nyebut Kang. panginten aden mah eyang perenahna Sa kakasina teh Sonjaya. Eyang Sonjaya. Nuhun. Kapungkur mah dalang ongko teh. Jadi supir bus ongkot. Jadi supir bus ongko. Pamali teh kakolot. Eta teh rangawara area teh. Eyang Sonjaya. Eyang Sonjaya, eyang tuang Eyang Sonjaya teh eta teh putrana Uyut Widura. Uyut Widura. Nuhun. Uyut Widura teh. Uyut Widura teh rayina Panu Dewanata. Uyut Panu Dewanata Uyut. Waduh, gitu. Gitu. Aya oge tuang Uwa. Saha. Ayeuna tadi mah nyaeta tuang Eyang, ayeuna mah tuang Uwa. Saha. Nyaeta putrana Jayarata. Kakasihna teh Sencamuka. Sencamuka. Ayeuna aya di astina. Ayeuna teh aya di astina. Ya saya ngadulungan gitu sih. Ya, nuhun. Atuh kumaha kaayaan? Lumawi anu teh duka kumaha nasibna pan mang teh nuju gelut. Ngan dialungkeun ngan anu parantos ka saksi pisan mah juragan Perkesit mah parantos maot. Waduh. Perkesit. Heuh mata kira-kira lumampah ka astina asta jingga bawa bisi teh nyahoan jalanna. Dawala naik kadulungan kuring mere hadiah ai ka kuring. Sarua digawe jak. Sarua abdi jadi gawe tong sok pamilih sistem ai jadi dewa. Tong nyolok colok gitu ah. Ayeuna mah minta ieu we lah, minta proyek. Nya ekonomian jalan gitu. Gitu. Ulah sok pilih kasih, ulah sok molok ieu nyolok mata ngaburileng. Pek atuh didoakeun kitu Bang Kaca. Rampung tahu tutas pangandika Eyang. Waya dalam Bang Kaca bakal ngareksekeun pacogrengan anu aya di negara Astina. Nyaeta patihna ieu raja. Ha, syukur. Ayo atuh aki cepot, aki dawala. Ya.
Geus jadi aki anu teh dek euy. Aki kan? Oh ya, nawe sekarang nyawat. Permios atuh eyang. Pek cu, pek. Didoakeun. Permios atuh sieun. Pek na asa ninggal. Iya abdi geus heug syukur da wala masih kena panjang umur maneh. Da jelema mah kumaha irung. Kumaha irungna Kang? Irungna panjang, umurna ge panjang. Aya kitu mah. Kadang-kadang kiamat geus atos abdi mah hirup keneh. Aduh. Nenggake sorangan mencir. Lamun kiamat geus anggeus leuing hirup keneh teh rek dina naon napak teh. Nah, pandina ikat. Ikat saha? Ikat aka. Sarua we jeung rek nyejak hulu aing belegug. Pek atuh ka itu. Amit. Ya. Mulang ti sawarga euy. Alhamdulillah bisa tepung deui yang dulur-dulur nu di lembur baraya nu di kota saderek anu reg-reg di pakampungan. Ya. Urang gunung ya Kang. Terus ras teh kana perjuangan Panawa dina zaman paheula dina zaman perang Bratana makana dekat. Dina perang berat beret berot yeuh ampun euy. Dina kaeta dina perang Bratanyasa. Bratayuda. Tah, perang Bratarayu. Heuh. Perang Bratabieu cek nu maneh. Nya. Jadi baheula duh. Bayangkeun euy. Mari mah komo di Taman Pahlawan teh di Karalia di kuburan teh. Saha Kang? Dipindah-pindahkeun sebab eta tempat teh dipake bangunan. Tangkorak-tangkorak perjuangan teh dipindahkeun. Kitu. Kumaha tah Kang tah? Dipindah-pindahkeun ngan harita teh aya kana 100 na tangkorak teh. Harita teh? Tah. Aya rek diangkut dina kareta eueuh opat. Nah, Kang ka mana? Tangkorak teh eueuh opat, dewek oge milu neangan harita teh. Eta neangan tangkorak dewek kudu ka lieur sapoe-sapoe ting. Kapangih dina hanapeun tang kacaringin keur gara rapleh. Aduh. Dalima leuwih teh nu hiji deui mah keur ngitung keur ngode. Tukang ngarumus. Tukang ngarumus mah tadina teh euy. Aduh, tangkorak tetep gampang. Ampun Gusti. Punten tangkorak tetep gampang. Aya deui eta mah jeung tulang rorongkongna hiji leungit. Tangkorak teh eueuh efek teh keur ngagotong marus we. Tadina meureun euy itu tukang gampang, tukang mok marus. Nu hiji deui keur nongeng na kali busa. Alah. Aing sok seuri ku tukang obat we. Tukang obat. Naon kepanehan tukang obat? Keanehan tukang obat. Eta dewek ngajejentul. Da ceuk manehna mimiti buka teh cenah tingali ieu pribados nyanak orai anu huluna 2. Aneh atuh ya. Buntutna 2. Gerak engke ieu orai huluna 2 jeung buntutna 2 teh urang kaluarkeun. Uluy ngajualan obat heula. Isuk-isuk katanya. Heeh, isuk-isuk ngajentul nepi ka sore aya ngadagoan. Eta we terus dagang obat heula. Heeh, nu nungguan hayang gara biji eta orai tina karung. Barang dibuka teh atuh puguh we, dewek teh aneh. Tuh nya para saderek. Tingali ieu orai teh huluna 2. Ta ieu buntutna 2. Cenah da oraina ge 3. Jadi nah jalo orai na 2 meureun heueuh eta kitu kaleuwihan mah hiji. Bagus, cerita mending ajeon. Tingali para saderek. Sim kuring bakal ngaluarkeun orai huluna 2 buntutna 2. Jadi keluarkeun tidak karung eueuh naon-naon orai teh orai hiji acan. Tuh nya para saderek cenah da orai nage imit kana beus. Bang kaca lungsur ti sawarga mapai-mapai tabakan situ Madira beras ka kampung Medang Kamubung desa Medang Kamulyan ka iring astra jingan dawa.
bareng tetang di bareng tetang Kasih